Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng simkuring Ujang Cong. Seperti biasa dinu danget ieu simkuring bade ngalajengkeun deui dongeng anu kamari atos dimidangkeun. Mung ayeuna mah gaduh temana ngeunaan Abu Tholib. Masih kana dongeng anu sami nyaeta dongeng bahasa Sunda carita ngeunaan Muhammad Al-Amin. Mangga tuh pamirsa wilujengnya didangukeun. Dongeng bahasa Sunda carita ngeunaan Muhammad Al-Amin bagian kedua. Abu Tholib merhatikeun Muhammad salila-lila hatena ngarasa ngangres. Budak leutik karek umur 8 tahun. Geus teu boga indung bapa, malah cikeneh akina Abdul Muthalib anu salila ieu ngarok-rokna tilar dunya deui. Dina batinna Abu Tholib nyoreang deui kana kajadian ka tukang-tukang. Muhammad keur dina kandungan keneh basa bapana Abdullah maot dina perjalanan sabada miang jeung kafilahna ka Syria. Abdullah teh ngorah keneh basa kawin ka Aminah umurna karek 24 tahun. Sanajan aya keneh lanceukna pada lalaki, tapi Abdul Muthalibnya aheun pisan ka Abdullah teh nu matak meunang ngahaja dijodohkeunana ge ka Aminah lantaran apal geus getol kana gawe. Atuh komo deui basa ngarangkep ka Aminah nu matak basa ku bapana dijurungkeun sina dagang ka Syria teh. Hagetna keur indit. Zaman harita lalampahan ti Mekah ka Syria teh di sorangna mulan malen. Lantaran kafilah anu biasana diwangun ku rombongan onta kudu nyorang sagara keusik anu sakitu banggana. Balik ti Syria kafilah teh nyimpang heula dulur-dulurna lantaran Abdul Muthalib teh terah tidinya. Tapi sigana mah awahing ku cape tas indit sakitu jauhna. Di Yastribna kalah brak gering. Basa rombongan arek neruskeun lalampahan balik ka Mekah, Abdullah masih keneh ngajoprak. Tungtungna nya ditinggalkeun bae sina jag-jag heula. Basa Abdul Muthalib dibejan yen Abdullah ditinggalkeun di Yastrib lantaran gering. Buru-buru ngajurungan lanceukna sina nyusul. Ari barang nepi ka Yastrib, horeng Abdullahna geus maot sabulan ka tukang. Dibejan kitu Abdul Muthalib ngan batingun. Babakuna mah ras ka minantuna Aminah anu keur kakandungan 5 bulan. Abu Tholib kagambar deui basa dibejaan Aminah geus ngalahirkeun teh Abdul Muthalib ka cidabungana. Harita keneh buru-buru ngalongok. Orok anu beureum keneh teh rada lila di papangku. Sarta terus deui ngaranan Muhammad. Padahal mangsa harita mah ngaran eta teh tepati ilahar. Sanajan lain incu kakara, tapi ka Muhammad mah Abdul Muthalib teh nyaahna beda jeung kanu sejen. Hiji mangsa Aminah boga niat hayang ngajak Muhammad ka Yastrib. Maksudna mah sina tepung jeung barayana. Daapan Abdul Muthalib teh terah ti dinya. Niat Aminah kitu teh ku Abdul Muthalib di satujuan pisan ataupun pisan malah injuna rek ditepungkeun jeung paman-pamana katut dulur-dulurna nu sejenna teh. Inditna ka Yastrib teh dibarengan ku Ummu Aiman, awewe kolot anu sapopoena ngasuh Muhammad.
Di dinya aya sabulana maklum salianti sono teh apan lalampahana oge sakitu matak capena nganjrek rada lila teh itung-itung reureuh ongko basa balikna deui di lebah abua kinten-kinten 37 km tiap strip. Aminah ngarasa teu ngaranah awak mimiti nama disangka galingging panas tiris bae tapi lila-lila kalah terus beuki parna malah akhirna mah nepi ka teu katulungan. Aminah terus dikurebkeun di dinya tinggal Ummu Aiman kadua Muhammad budak umur 5 tahun kudu neruskeun lalampahan balik ka Mekah. Abdul Muthalib kacida haregeunana basa incuna balik di pangumbaraan henteu dibarengan ku indungna teh. Bari ngabandungan caritaan Ummu Aiman eta aki-aki nu geus cetuk huis teh semet bisa ngalimba nahan kasedih dina jero ati. Ras ka incuna budak-budak geus pahatu lalis teu indung teu bapa. Ti harita Muhammad diroro ku akina lamun sakalina sesepuh kota Mekah karumpul di sabudareun Ka'bah Muhammad teh ku akina sok diajakan malah lamun incuna nu sejen mah cukup ku dariuk satu kangeunana Muhammad mah sok dipangku dina lahunanana. Ari ayeuna aki ge tilar dunya deui ceuk Abu Thalib dina hatena bari ngareret deui ka Muhammad dibandingkeun jeung sesepuh kota Mekah sajena. Abu Thalib mah henteu kasebut jelema beunghar pakaianna ukur semet cukup keur hirup sapopoe kitu ge henteu bisa lubak libuk tapi pada padaning kitu lantaran aya terah di luluhurna ku sararea di ajenan pisan. Ari sikepna ka Muhammad teu ieu di beda-beda pedah kasebut dengan ukur alo ku Abu Thalib mah estu dianggap anakna pituin bae. Atuh Muhammad na deui cacak karek umur 8 tahun pikanya aheun pisan. Hiji mangsa Abu Thalib kudu init nyiangkeun daganganana ka nagara Syam. Geus rek jung pisan make terus hulang-hulang heula ngadadak make boga rasa melang. Inggis kumaha onem lamun Muhammad ditinggalkeun. Tapi arek dibawa ge deui hatena teu pati ngidinan. Budak umur 12 tahun kudu dibawa iinditan sakitu jauhna kumaha lamun teu kuateun di jalana. Make pangangguran ngareret heula horeng Muhammad teh di tadi ge tacan ingkah anggar we ngajanteng nyaksian anu rek arindi teh mireungeuh kitu. Abu Thalib ge geus teu mang-mang deui jurut bae turun deui ti ontana. Muhammad diajakan sarta terus ditaekeun ka ontana. Kocap di hiji tempat anu ngaranna Busra. Pernahna teu jauh ti Syam Pandita Bahira anu matuh ti dinya ngarasa heran. Ti tempat pamatuhanana anu aya di mumunggang pasir. Ti tadi manehna nyaksian mega anu maju kalawan anger. Lain kejadian anu lumrah gitu teh. Da ilaharna mah mun aya mega ka tebak angin majuna tara angger jeung tara lila sok tereh beuyar. Ari ieu ti tadi mega teh bangun anu ngagunduk angger ngajumpluk teu daek buka. Teu lila ti tukangan pasir teh katembong aya aleutan kafilah. Ku Pandita Bahira terus ditengetan nya bae horeng majuna mega teh bareng jeung lajuna kafilah teh.
di tempatna anu rada luhur mah katemong pisan. Eta mega teh salawasna nyiuhan rombongan kafilah nepi ka sajajalanana henteu kasorot panon poe anu sakitu nong torengna. Pandita Bahira beuki panasaran tina kitab-kitab heubeul anu kumanehna kungsi kabaca. Galagat alam anu sakitu ahengna teh sifatna istimewa pisan. Moal samata-mata mega terus nutur-nutur eta kafilah. Lamun dina rombonganana jalma anu istimewa. Anu matak Pandita Bahira buru-buru ngajurungan di badegana supaya nepungan pamimpin kafilah sarta dihaturanan sina nyimpang heula. Dadakuna mah bisi capek di perjalanan. Sina reureuh heula kituna teh bari manehna ge nitah nyadiakeun susuguh saperluna. Menang pangbagea seperti kitu, Abu Tholib anu mimpin eta kafilah ngarasa atoh. Lalampahanana teh meunang geus jauh pisan. Asa taya gorengna lamun samemeh abus ka Syam. Ngadondreureuh heula sakedeung. Ambeh engke dina waktuna ngajualan dagangan geus jag-jag deui. Salila nyuguhan tamuna teh Pandita Bahira terus nengetan nu mana kira-kirana tina eta rombongan anu pantes boga ciri istimewa. Tapi sangkilangka behanana geus dipapai saurang-urang kalawan gemet. Taya hiji ge anu beda tinu sejen. Lantaran hatena angger bae panasaran. Akhirna mah nya teu burung pok nanya ka Abu Tholib. Ieu rombongan teh mung sakieu bae cek Pandita Bahira. Leres tembal Abu Tholib. Teu aya nu kakantun di luar manawi. Teu aya asana mah. Bari terus ngareretan. Aya ketang saurang murang kalih alit anu nuju sina nungguan onta sareng barang-barang. Sina kalebet we atuh. Keun da murang kalih ge pangingkeun sami capeun. Abu Tholib langsung nitahan sangkaan Muhammad anu aya keneh di luar teh. Di sina asup ka jero ieu budak anu jadi lantaran tadi megang nyuhan bae kafilah teh. Ceuk geurentes hatena. Sajeroning disuguhan teh ku Pandita Bahira terus bae ditengetan. Manehna yakin eta budak teh mibanda tanda-tanda kanabian sakumaha anu geus dibewarekeun dina kitab-kitab suci heubeul. Eta sababna basa Abu Tholib katut rombonganana amitan rek neruskeun deui lalampahan. Pandita Bahira ngaharewos lalaunan. Kade tuang putra teh kedah dijaga hati-hati pisan. Oh, lalaunan. Abu Tholib rada ngarenjag, ret ngareret deui ka eta pandita. Bari angger ngarasa heran keneh. Engke di nagara Syam, cek Pandita Bahira. Tuang putra teh omat ulah sina kaperhatikeun ku urang Yahudi. Margi pami ituna apaleun, teu mustahil tuang putra bakal dirogahala. Sajajalan sajeroning neruskeun lalampahanna ka nagara Syam teh. Abu Tholib rada mineng gegebegan. Muhammad henteu kungsi lesot dina tangkepananan. Karunya teuing cek gerantes hatena. Budak geus teu aya indung, teu aya bapa. Lamun nepi ka aya nu nganiaya teh basa geus balik deui ka Mekah. Abu Tholib beuki panceg nya manehna anu kudu bener-bener nalingakeun jeung ngurus Muhammad teh. Sanajan aya keneh paman-paman anu sejen sarta leuwih beunghar tapi tacan tangtu
bakal bisa nyaaheun kawas manehna. Tah sakitu pamiasanya dongeng carita ngeunaan Muhammad Al-Amin anu bagian kedua. Eta teh nu ngeunaan Abu Thalib. Abu Thalib teh duka emangna, duka akina pun Nabi Muhammad nya Kanjeng Rasul ti kapungkur. Punten we ralat engke lah di komenan. Itu seru. Ieu teh buku teh ternyata dongeng anu ngeunaan Kanjeng Nabi dinu kahirupanana gitu. Mun atuh pamiasanya engke dilajeng deui dinu bagian kanu sanesna lah, bagian katilu insyaallah dalam waktu dekat lah nya. Mung ayeuna mah ujang teh nuju 1000 di luar, nuju aya Padamelan. Nuhun atuh. Tong hilap dukunganna, subscribe, like, comment, share. Ngarah ujang teh semangat ngadongeng teh. Ulah hilap nya. Mangga atuh ah. Sim kuring badai pamit lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.